Gitu. Jadi tapi lamun aya duit niat ngingu domba. Niat. Teu kapok. Henteu, Pak. Niatnya. Niat. Macan tutul nu kamari ngadahar domba saupama anjeun dahar nu bogana geus ridoeun. Poma ulah ka dieu deui, ulah ngadahar domba si bapa. Sabab si bapana bageur pisan. Mudah-mudahan hujan gancang turun, lamun geus turun jukut hejo deui engke mencep jeung rupa-rupa satu hewan nu di leuweung bisa loba deui maneh loba dahareunana tong turun ka lemur sabab lain tempat hirup maneh nya. Ieu kuring geus datang ka dieu poma nya sing jaga sing riksa silih pikanya jeung sama hirup jalma-jalma nu sarua model kieu kudu dijagaan ku aranjeun sabab anjeun memang teu boga pikiran tapi anjeun geus sarua boga intuisi boga rasa anu bisa rasa jeung rumasa anu geus kajagaan ku urang sareng nya. Kuring geus datang ka sangabuana. Jadi ayeuna ya beli domba. Mohon Pak. Mohon. Beli domba. Bapak mah jelema soleh. Berkah bisa nyakolakeun budak teh ka Jepang. Ngaikhlaskeun cau di dahar moni. Ngaikhlaskeun domba di dahar macan. Baik rezeki Bapak. Amin Bapak nasi. Sing sehat. Amin. Ya, sok. Meuli tuh. Nya ngingu. Anak baranahan deui nya. Sehat Bapak. Jalma bageur tuh. Diaprokeun. Penjagaan leuweung pangnyarekeun nu artangkal nya. Pangnyarekeun nu ngalabat. Masuk bisa. Sabaraha hiji domana? Nah, meuli nu loba sakalian. Amin. Ya. Ini orang baik seperti ini. Itu fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi kementerian. Jangan biarkan masyarakat berkomplain dengan utang. Gunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Dan ini bukan hanya terjadi di sini, ini terjadi juga di Gunung Sawal, Ciamis. Semoga saya bisa ke Gunung Sawal, Ciamis. Ya, udah. Setiap orang punya kehidupan, hewan juga punya kehidupan. Kesalahan kita adalah kita masuk ke kehidupan mereka sehingga mereka tidak bisa bertahan di habitatnya akhirnya. Dan orang seperti ini layak mendapat penghargaan dari negara. Abdi beretras ya banyak, apa nasi sehat, ya, sehat manfaatkan harusnya. Mudah Bapak sesuaikan rezeki. Amin, amin. 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 Hati banyak, sok manfaatkannya. Oke, insya Allah Bapak dijagaan ku alamnya.